Hei, penyakit jasmani mah mual menyebabkan jelema masuk neraka. Urang can orang ngadenge ti kiai mana coba anu nyaritakeun kieu hiji jelema asup ka neraka gara-gara di duniana boga penyakit darah tinggi. Wah, lamun aya kiai nyebutkeun kitu stres tak kiai. Wah bejana jelema asup ka neraka gara-gara boga penyakit stroke. Wah, penyakit jasmani dari mulai gagal ginjal, hipertensi. Naon deui? Nah, serangan jantung, infeksi, impotensi, peluh tamah. Gula darah, asam urat, mual nyebabkeun jelema masuk neraka. Tapi penyakit rohani menyebabkan jelema masuk neraka. Mana modelna? Hiji penyakit jasmani sombong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih annahu qala man adza li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah ma wasaltu ila Allah bi kasrati salat wala bi kasrati saum walakin wasaltu ila Allah bi sakhawatin nafsi wa salamatis sadr. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil jam geus menunjukkan pukul 11:30 kurang 5. Kulayakeun ibu-ibu, kula yakin ya ibu-ibu nu dibelah katuhu kula kabeh geus teu puguh rarasaan. Aya nu hayang kiih aya atuh ka sumur hayang kiih moal didinya. Anu lapar maka behannya, nu hayang es kira-kira diajak ngaji sajam deui bisa sampai setengah hiji siap Bu? Beneran ya? Sajam deui sampai setengah hiji siap? Setengah dua oke? Setengah tilu oke? Awas nu ngomong oke bola balik tah. Yang terhormat pengatur acara, penata waktu beserta segenap panitia perayaan Maulid plus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang langsung diprakarsai oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wawan beta Zainal Arifin, ingat mamiti nama Kiai Haji Zainal Arifin, urang doakeun Kiai urang, guru urang, sohibul haflah Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, mudah-mudahan panjang umurna, amin. Mudah-mudahan berkah ilmuna, mudah-mudahan loba rezekina, mudah-mudahan loba jamaahna, mudah-mudahan dihasilkeun dina segala cita-citana, mudah-mudahan ulah nambah istrina. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para ustadz, para habib yang mohon maaf
tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat simkuring kasadayana. Oke, kori urang al Ustad Fauzi anu ti awal bulan Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Akhir ngagiyah-giyah kaditu. Alhamdulillah suara anak guaring baik. Mudah-mudahan mantena selalu tambah-tambah kemuliaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kepada seluruh para jamaah baik yang di dalam layar maupun yang di belakang layar. Anu urang kabehan ieu acara-acara dua. Pertama acara Maulid Nabi, yang kedua acara Haul Tuan Syekh. Mudah-mudahan ku berkahna Kangjeng Nabi, ku berkahna Tuan Syekh, orang semua anu hadirna ieu tempat anu muriang mudah-mudahan jadi cager. Anu sararumpeg hatena mudah-mudahan jadi jembar. Anu yang punya masalah mudah-mudahan bisa cepat keluar dari masalah. Anu keur susah orang garuduk mudah-mudahan sing loba duitna. Tah pala badinya marada kenceng aminah. Sebab di zaman kuari mah hirup naon ge kudu pake imah gedong pake duit. Hayang boga mobil kudu jeung ibu-ibu beungeut hayang geulis kudu make bukira aku duit ditempel ke di beungeut. Makana teh boga minantu mah makana neng boga salaki malah teu kudu nu ganteng-ganteng nu kasep-kasep, nu penting loba sebab cek babasan teh awewe zaman ayeuna sanes ganteng pilihanna sanajan kolot umurna asal nu loba duitna. Parawan 24 tahun dikawin ku aki-aki 74 tahun, mas kawin 3 miliar. Nyaho bener nyaho bohong yang gitu nyaho kiai nyaho bade ge tolol. Hadirin jamaah rahimakumullah, Masya Allah ya acara Kiai Zainul Arifin sangat luar biasa, bukan yang pertama kali akan tetapi yang beberapa kali acara maulidan, berbicara maulidan sering jasa. Bahkan ia acara maulid bukan yang pertama kali sebab ia geus tereh parem bulan Rabiul Akhir ge bener. Jadi acara maulid katimberian ieu. Mudah-mudahan be urang garuduk payahna timberi. Amin. Ka surgana ge timberi. Kenapa kita maulid? Teu aya jaba urang intina maulid berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban sagalana demi hayang dia ku umat, demi hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab urang kabeh ngaku umat Kangjeng Nabi Muhammad, yang jadi permasalahan Kangjeng Nabi ngaku tante ka urang. Iya. Oi. Bu. Woi hirup kene. Assalamualaikum. Ah bener hirup berarti. Lamun cenah si Toto ngaku bogoh ka si Teti, ngaku babene na si Teti boleh. Terjadi masalah si Toto ngaku boga kabogoh na si Teti nu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Yang jadi permasalahan si Teti na bogohun tante ka si Toto. Betul? Ya Allah, ya Rasulullah. Urang garuduk dulur lain, keponakan lain, kerabat lain ngaku-ngaku begitu pemuda garuduk lalempangan ke daerah Bandung Jawa Barat, begitu kenalan jeung orang Bandung. Kakak nanti mana ya? Tangerang mana? Ya sepatan deket ke Pasar Kemis, insya Allah deket. Serang Abah Uci caket kula alokna, silahkan ngaku alok. Nu jadi masalah gubes almarhum Cilengok ngaku alo tante kanyana. Nah iya ge, nah urang kabehan ngaku hayang jadi umat Kangjeng Rasul, yang jadi permasalahan apakah diaku apa ente urang ke Kangjeng Rasul. Makana inti maulidan ia adalah hayang diaku umat ku Kangjeng Rasul. Sebab ketika sudah diaku umat oleh Rasul, nanti di akhirat akal dipanggil ku Gusti ku Kangjeng Rasul. Cek dalam hadis sahih, kita beletik hadis arba'in, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kadenge Bu ngarti henteu? Alhamdulillah efekna letikeun Kak. Sesungguhnya umatku
akan dipanggil nanti di hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin, beungeutna hararerang, beungeutna mencorong, tangan bersinar, kaki pun bercahaya. Kenapa bercahaya? Kenapa bersinar? Min asaril wudu, karena tapak wudu. Sanajan di duniana kulitna hidung, tapi rajin wudu, yakin di akhirat bakal putih mencorong. Amin. Orang Afrika, Bu, pernah ngadele orang Afrika sugan di TV pernahnya. Oi, eta kulit orang Afrika putih apa hidung? Kosalon teh. Punten Mang Baha iya nah gitu Ki Jainal. Masya Allah tahun 2008 kula berangkat ke tanah suci. Punten ya malah kula mah kiai tolol ya. Pansa putih-putih na awewe tetep papentilna mah hidung meureun. Cek kula ge kula mah kiai tolol. Ceritana begitu datang ke Mekah aya orang Afrika. Keur di Mina eta mun teu salah. Keluar dari tenda Mina keluar menuju jalan aya pedagang kaki lima biasa pakai jubah hidung, pakai jilbab hidung, orang Afrika hidung beungeutna ge. Cek ulah teh orang Indonesia kajinin kulitna putih, puting nama tetap hidung. Oh buah-buah ya orang Afrika mah kulitna hidung, putingna pentingna putih meureunanya. Kabeneran ditonggongna anu ngagamblok, penyen rangsel oreng orok anakna. Ngeak ceurik hayang nyusu atuh disusueunna kabeneran cek aing. Dibuka bajuna gorehel, wah leuwih parah mah orang tungtung namang. Tapi eta orang Afrika sanajan kulitna hitam legam, berhubung mereka beragama Islam, tiap hari tiap malam terkena sinar wudu, diaku umat ku Kangjeng Nabi, dipanggil oleh Kangjeng Nabi dalam keadaan beungeut para ruti. Jadi akhirat mah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, beungeut kabagi dua, aya beungeut nu para ruti, aya beungeut nu hararideg. Orang Afrika sanajan hideung mun Islam kasiram ke wudu para ruti. Korea, woi nyaho ka orang Korea. Punten secara keseluruhan eta orang Korea kulitna putih apa hidung? Para rutih. Ulah-ulah artis nu awewe, artis lalaki na begeta Korea Masya Allah glowing ta liminho. Nyaho bae tolol. Masya Allah mulus ta beungeutna leungeunna sukuna Masya Allah lah. Cek orang sepatan, cek orang garuduk kula ge kiai mulus leh samulus-mulus da budak sepatan tapak bisul mah aya bae opat mah. Hayo sanu ngaku mulus talanjang ku aing talanjangan hayo. Juburna goreng bawang aya genep setengah. Iya kan? Orang Korea, orang Cina, anu agamana lain agama Islam, sanajan paruti, sanajan glowing, berhubung non muslim, telo kasiram cai wudu, deuleu di akhiratna pasti bakal hareudeuh. Yakin? Teu percaya? Geura paeh bae ti heula. Ya Allah, ya Rasul, diundang dipanggil oleh Kanjeng Nabi, hai orang garuduk, hai orang sepatan, wahai umatku, wadarieu, sugan be urang ditungtun. Amin ya Rabbal. Hei, di dunia karege orang boga anak lulusan SMA, cita-citana hayang jadi polisi, modal mah boga 300 juta menengah jual sawah setengah hektar, tapi lamun teu boga orang dalam hese. Bener teu? Hese lamun teu boga orang dalam. Eta hayang jadi polisi, apalagi hayang asup ka surga, apalagi hayang asup ka surga, urang kudu boga orang dalam. Siapa orang dalam nati? Mulai guru-guru orang, para kiai, amin. Terus kaluhur para wali-wali Allah, terus kaluhurna para nabi, ujung-ujungna Kangjeng Nabi orang Muhammad. Tah makana didikan ahlus sunnah wal jamaah dina bacaan zikir mulai ila hadratin nabi. Oh, wahabib rasyid terus disebut kabeh nabi, syuhada, solihin, ulama, jeung sajabana eta tah tawasul urang mah hayang boga orang dalam. Amin ya rabbal alamin. Kedua, acara ya haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Bu kulah yang nyaho ari Syekh Abdul Qadir Jailani orang mana gitu? Hah? Urang garuduk astagfirullahaladzim. Nu ngajawab kieu karege. Bang, Bu, ari Tuan Syekh Abdul Qadir jadi orang mana cenah? Orang Jawa Tengah. Ja eta tari mamaca teh sok basa Jawa kan. Orang Jawa Tengah.
Ya Allah ya Rasulullah. Nah, makamna di Baghdad, Irak. Nyawa ka Baghdad. Ti dia ka Paku Haji nya. Belok kiri. Nyung sabzeta nyung pasir. Alhamdulillah tahadus binimah tahun 2012 Masya Allah. Kula kanasibkeun ilu rombongan ziarah pertama kali gubes almarhum Abah Uci pertama kali ngayakeun ziarah luar negeri dengan tujuan utama Baghdad Irak, tujuan utama ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Kemudian setelah selesai Irak terus ke Iran, tujuan utamana ziarah ke makam Imam Ghazali. Masya Allah di Iran dari penjaraan ke penjaraan selalu naik pesawat. Makanya kula pesawat dari mulai pesawat nu leutik kos papatong aya sampai pesawat Al-Ittihad nu paling gede biasana Garuda geus gede jasa 450 jemaah kapasitasna. Eta mah Al-Ittihad di Iran ya Allah 750 kapasitasna. Raga gena ge pada sasa. Begitu landing, kagetnya kula ge kaget. Ngebuanting tang pesawat. Masya Allah sampai kula 11 kali naik pesawat perjalanan neta dari Jakarta ke Jakarta geus balik bosen neta naik pesawat. Ya Allah luar biasa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dikunjungi ku para penziarah dari seluruh dunia. Ya Allah begitu kula masuk ke gedung makamna kemudian dia masuk go anu di eta teh pan loba fotonanya nu dikurung pakai perak silver teh nya. Bener eta percis doang foto no, bu asa heueuh asa lain. Ya Allah ingatkan usokan mama catnya di lambur kuntu berabani wal arifin dani Allah kuntu berabani wal arifin somadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak ingat kadinya oh iya anu sokan dibabaca teh ari hajatan riungan betul. Alhamdulillah kula nyakel ieu nanaon ngaranna ya besi nata besi pagar begitu dulu ke jero pagar bo eta mang ti ubin kaluhur setengah meter eta duit kabeh saputerna dari berbagai mata uang sedunia numpuk nyokotan jajal lamun digaruduk numpukna rengse ku si Nurdin ujianana hampura Nurdin Allahu akbar. Kenapa tidak diambil? Geus kepengurusan makam, sang petugas pemelihara makam, segala keamanan tek banget meureun geus ditanggung jawab ku pemerintah setempat. Masya Allah, ari di urang. Ya Allah, eta komo urang mun jara ka Cirebon eta budak leutik, Masya Allah, budak leutiknya. Narik samping. Sampai Ki Haji Jenal ditarik ku budak leutik. Dibentak ku Haji Jenal. Tong kan udah dikasih kamu kenapa sih nah gitu narik samping saya aja gitu. Cek eta budak leutik Pak Haji saya kan putra Pak Haji orang pamajikan nu ngora teu kanyahoan di Cirebon. Wow, urang lamun bicara ziarah resep jasa Masya Allah komo lamun ka Gunung Muria nya bunya nyarorang ka Gunung Muria nyorang hebat jasa Masya Allah eta ojek Gunung Muria berkah kuali. Setiap tahun eta ojek Gunung Muria ganti motor hebat jasa. Lain hebat rontok motorna. Pakai ngabut nanjak pan. Ya Allah, nah gitu inget teh ayo pamajikan Abah Haji Bidin Cilongok. Nah gitu, Bang. Kalau ongkos 50.000 saya tambahin 50.000 jadi 100.000 asal bawa motornya pelan-pelan. Ngabut bae, Masya Allah sampai tiung ibu-ibu ngancleng pan. Jeung kutu-kutu nah liber luar biasa. Ya Allah kenapa mereka begitu hebat makam-makamnya dikunjungi sampai sejauh ke Baghdad. Ieu ti Baghdad kasepatan jauh ka RGI lamun hayang ka Baghdad kula ge ta henteu langsung ka Baghdad dari Jakarta Soekarno Hatta henteu langsung ke bandara
Irak henteu transit heula di Abu Dhabi. Datang ke Abu Dhabi jam 9 peuting, sedangkan berangkat ke Bagdadna jam 10 isuk, beuteung lapar. Ya Allah, budak saya nu bawa bacang dia tadi, bacang laku itu pelebah gitu. Gusti pangeran hayang nyoba kawali, masya Allah, di ruangan campur jeung turis asing, mana AC tiris, kula merongkol bengges makuru merongkol mejeun apa. Ya Allah, dihareupeun banget kula turis orang Inggris, muak deh ge. Gusti pangeran sedih aing dihitutan ke orang turis asing, padahal aing ku panitia garudug mah ya masya Allah disambut pakai banser segala. Allahu Akbar disebut lagi Al-Mukarrom balangsak. Ya Allah ya Rasulullah, isuk-isuk beuteung lapar hayang nyarap neangan kupat neangan tukang uduk temang di hiji acan. Geus kitu Ki Jamaluddin Pandegelang mawa eta teh tah sayuran dicacang teh ya, sayur mayur kemudian disiram pakai saus jeung mayones. Cek urang, "Ya, Mang Opa, nyarap teu hayang-hayang teuing." Ih, bapatingan orang gunung beuki ka jukut cek ulah teh. Ya sia nu ke kampungan, ieu salad heuy, salad. Sapodo basa salad teu hayang-hayang teuing. Isuk-isuk, ya Allah ya Rasulullah, inilah perjalanan. Mengapa mereka pengen datang ke sana? Ya orang zarah ka Banten deh bosan-bosanna bener teu? Padahal mah geus nyaho. Ya Allah, bahkan teka cater teu boga mobil pribadi nyater. Teka cater nu mahal bus nu bagus odong-odong laris pan ieu nomor HP tukang odong-odong araya KB di ibu-ibu bener. Ya Allah, kenapa sih mereka begitu agung? Nah iya nu patit kurang pelajari. Jawaban anak manusia di hiji kitab kula pernah manggihan punten lain kula sosohoreun ahli ngaji di kitab Leutik karya Syekh Nawawi anu dijudulan kitab Nasoihul Ibad, dikaji ku para santri-santri terutama santri salafi. Orang doakan mudah-mudahan santri salafi tetap berjaya, amin, meskipun dianggap perbudakan ku Trans 7. Ya Allah, kula enak jasa barang ngadenge berita anak, waduh ngahadam ka guru dianggap budak. Masya Allah, sedekun aing tukang ngagawekeun santri pan. Ya Allah. Tuh eta santri ke zaman kula boga sawah, hadena sawah yang geus dijual nya irigasina macet nu saya jadi jarwal pakai perum nu kula ge dijual. Ya Allah pan maracul segala budak santri. Ya Allah, barang ngobrol-ngobrol sebenarnya mah ka haji cenah lamun dititah ku bapa mah kula tilok daek, dititah ku ka haji be daek ya. Tuh menang aing jadi guru palebah dinya tah. Allahu Akbar. Ya. Tah dina kitab Nasoihul Ibad diterangkeun nah, bahwa qala Luqman Al-Hakim, seorang ahli hukum, ahli hikmah, ahli ilmu manfaat anu ngaran Luqman. Punten beusi kula salah hampura. Ki Luqman Hakim teh sangat hebat ngadidik anakna luar biasa. Cek Ki Luqman teh kieu di antara didikanana, tong kulan abah ndek magahan ka otong, mangga bah katampi ilmu naon. Tengetan ka otongnya muhun. Niangan bener mah ulah cek jelema. Sebab lamun niangan bener cek jelema hese, sebab jelema mah rata-rata nyalah keun be maido. Laju kudu kumaha abdi abad. Geus asal cek agama bener teruskeun. Jelema komenna deuk kumaha teu kumaha tah masa bodoh ulah pedulikeun. Sebab kadang-kadang cek jelema mah bener cek nu ieu tapi salah cek nu itu. Buktina bah, yuk orang esok buktikeun. Besok hari tarolah Ki Luqman jeung anak nu leutik keneh usia SD meureun lah lempang lamun cerek tuari mah lah naik sapeda ngeun sapedana rada leutik. Berhubung rada leutik teu mah hiduaan. Akhirna na kitu geus otong nu naik abah nu nungtun. Kadeuleu ku urang cadas. Cek urang cadas teh ya kolot-kolot budak-budak suul adab. Ari sorangan anak nyengclek di luhur sadel, ari kolot ditah nungtun anak tolol. Tong kumaha tong? Salah bah. Laju geus otong nu nungtun abah nu naek. Set kadeuleu ku urang sepatan.
cek orang sepatan kolot-kolot tegablek pikiran ari sorangan nyeng cilek di luhur jok anak nulut kene titah turun nungtun kolot-kolot tolol tong kumatong salah bah yuk orang taikan kuduaan yuk kadele ku orang Kosambi cek orang Kosambi kolot jeung anak tolol kabeh sapedah leutik di puatan kuduaan tebuoga pikiran kumatong bah salah deui bae bah yuk orang turun kabeh orang tungtun kuduaan sret kadele ku orang gintung cek orang gintung tian no edan kabeh atusan naon mau sapeda ari teu ditumpakan kumatong bah salah keneh bae kumaha geus kieu geus bualangkeun lah kakali habak urang lempang duaan tuh jadi neangan bener cek jelema mah hese bener lah ya Allah ya Rasulullah ieu ge kula ge asana loba nu nyalahkeun meureunnan kebal teuin ceramahna kadang-kadang kiai di komen pan teu rame enak pan pala bahdinya. Nah cek Luqman Hakim ieu nu penting nama al insan salah satu aslasin dina diri manusia ada 3 bagian sebagian aya nu kembali ke dalam tanah sebagian aya nu kembali ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala jeung sebagian deui aya nu kembali pada manusia itu sendiri. Mudah-mudahan anggeus 3 perkara ya. Amin. Pertama dari bagian manusia ada yang kembali kepada Allah naona ruhna rohanina. Yang kedua ada yang kembali ke dalam tanah mana jasmanina. Yang ketilu aya kembali ke diri urang keneh naon amal urang yuk urang aji hiji-hiji siap ngan rata-rata Pak teu di Baraja teu di Garudug Sepatan teu di Hongkong teu di Jerman teu di Tangerang teu di Serang rata-rata jelema selalu mikiranana jasmani. Naon si ari jasmani teh awak urang anu tiluhur sausap rambut berikut katombena dihandap sausap dampal berikut rorombeheunana di tukang sausap tonggong kahapur-hapurna dihareup sausap dada berikut 2 susuna anggeus tang ngomong ieu jasmani ngaranna awak urang rata-rata jelema wabeh banting tulang peras keringat niangan duit rata-rata geusang memenuhi kebutuhan bahkan di luar kebutuhan apa keinginan jasmani urang anu ditumpangan ku nafsu urang yuk ge yuk urang buktikeun masyaallah hayang mobilna Pajero bahkan mun kabeuli mah hayang Alphard geusang saha geusang awak supaya ditaekanana nyoy ngeunah hendak naik Alphard ngeunah ieu orang ngeunah deui begitu kula jeung bos naik Alphard menuju ke Purwakarta karak 15 menit doang di jalan tol geus lepeh es ngeunaheun ta mobil masyaallah ya Allah embung keri mah embung wajot ajrotan jajubur aing di luhureun ban mobilna hayang Pajero mobilna hayang Alphard geusang awak ambeh ngeunah motorna hayang picek PCX motorna hayang PCX pan gede nyoy ditaekanana geusang awak ambe ngeunaheun tempat tidur kasurna ge kasur busah spring bed inoak ambe empuk geusang awak hayo ya Allah pamajikanana hayang nu demplon tapi tergantung aya jalema lalaki nu resepna kanu lintu aya di saga aya mah lalaki eta aya meureunna 12 kali kawin mah eta pamajikanna rata-rata nu potongan naonnya potongan ya botol Orson lah gitu resepna kanu kitu teu mah hidup ulah de komplain ka resep mah ya Allah ya Rasulullah kula ngarokona anu harga 35.000 36.000 kajentin dibelikan anu 45.000 esek umpamana tah atawa naon revolution pan mahal tah ieu tetep ngeunahan keneh nu 35.000 selera betul aya nu resepna kanu beungeutna bae geulis aya asal beungeutna bae geulis awakna kuru los aya laki nu resepna asal jubur bae gua deh
Beungeutna ajur los aya masing-masing jalan mama ya kan asal aya nu lalaki resep ka bodina bae nu seksi tah beungeutna deuk monyong tah naon tah asal seksi beda ulah di komplek. Ya Allah ya Rasulullah, imah di keramik geus loba nu make granit geus hampir kuabehan granat. Bahkan kuari majalah ngabangun masya Allah lain imah nabe tempat ngising bedi bagus-bagus kuari karage. Bener hei kudunya hoye padahal eta WC tempat ngising toilet imah setan. Hei ulah percaya ulah boga dalil imah setan eta mah. Kenapa rumah setan? Buktikeun pan urang diajar ku ustad waktu jamiahan ketika orang dek asup ke jero toilet dek asup ke jero kakus dek asup ke jero WC pan sunah maca doana teh ya Allahumma inni tuh tilok dibaca jeung sia mah Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu eta mah tarawih tolol Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hubaisi eta doa bahasa Arab. Mun bahasa orang mah ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan lalaki jeung godaan setan awewe. Berarti setan kabagi dua kan, aya setan lalaki aya setan awewe. Kula nanya ka ibu-ibu, Bu jawab dengan tegas, lobaan setan awewe ta lobaan setan lalaki? Lalaki cenah mang. Wai bapak-bapak, lobaan setan lalaki ta lobaan setan awewe? Tuh Bu lobaan setan awewe ta lobaan setan lalaki? Oh, mang lobaan setan lalaki atau lobaan setan awewe? Ya aing ilu ka mana palebah kieu? Jawabanana lobaan setan awewe. Iya. Percaya? Yuk orang hitung. Sundel bolong. Kuntianak awewe. Mak lampir awewe. Suster ngesot awewe. Si manis jembatan Ancol awewe. Kolor ijo tak ini makarak hiji ta. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti nah aya setan tidinya. Tapi kok dibagus-bagus baheula mah zaman buyut urang, baheula mah zaman bapak kolot urang imah di dieu nggon ngising belah ditu jauh. Bener teu? Ari kuring mah WC di jero kamar. Di granit segala bagus. Kula inget bae moal bosan-bosan dongeng ieu kula lucu. Langsung hayang seri sorangan cendongeng ge. Ya Allah beberapa tahun yang lalu kula menang undangan di Hotel Istana Nelayan Jatiuwung. Tuh jadi santri mah, asal jadi santri. Ya, mungkin yang mulia, amin. Ya, tuh ke hotelnya ho. Gratis-gratis ge. Gitu kan. Nah, 150 pengasuh pondok pesantren pertemuan. Geus kitu beuteung kula mules. Sedangkan ukuranana menjur ukuranana ya. Keluar pula nanya ke satpam, Pak Satpam toilet di mana? Dari sini lurus Pak Kiai, ntar belok kiri di situ ada toilet. Pulau ke guru lurus belok kiri. Mana ya WC kaca kabeh. Untung ayah bacaan letik mah toilet pria. Wasup pintu kaca, borang ke jero, serba granit, serba kaca. Lontang kalinting be kula. Henteu langsung ngising. Kunaon teu ngising? Bingung. Kunaon bingung? Ember eueuh. Panyiuk eueuh. Selang ge teu pencet teh eueuh. Aing lain masalah ngisingna, nyisangna ieu yeuh. Pan aing mah lain orang Korea, Korea mah icing teu icang mang Korea mah. Pan aing mah Islam orang pekong. Tas ngising mah kudu ngisang. Tapi cek pikir batur ge pasti loba nu ngising ti dieu pasti ngisang lah. Dan kula can kapanggih kumaha ngisangna ieu jelema. Kula polongo BKWC nate. Oh aya tah nu nyengil sagede kieu ye. Pengangguran kula dipendik itu di tangan di toilet di tek brot. Kada ada cai kabeh. Ya Allah, budak lembur diajak ke hotel kieu dak kieu. Untung uneula lamun aya uneula aya disangseurikeun ujianana. Oh iya berarti ya. Geus amannya. Set diu. Darekeun keluar mang. Aing mah teu bisa eta ngising bari diuk. Jeung ngising bari dieu mah kos tahlil matang puluh cek.
langsung naik kalau waktu brusut begitu beres geus keluar pabe eta tuas teh leutik ditekan ku roset brut we wancang eta orang kaliang tai karege wancang mangga teu hayang-hayang tin boga kos gitu aduh hayang ngaji dek lempeng bae besi hares ya Allah jasmani wabeh rata-rata gesang jasmani padahal jasmani orang bakal kemana ujungna bakal asup ke asal semula emang asal orang tina naon minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra dina tanah diciptakeun urang kabihan ku Allah diciptakeun tina tanah we bantuan atuh ge beteri anggeus urang kabihan ku Allah diciptakeun tina tanah nu susah tina tanah nu sugih ge tina rakyat tina tanah pejabat ge tina Pak RT tina tanah Bapak Dewan ge tina nu kulitna putih tina tanah atau komo nu hideung maloba teuin lamun jalma orang geruduk sok pasea bae jeung dulur eta berarti tercipta dari tanah sengketa lamun nu hayang balanja beta ibu-ibu loba teuin tanah tinggi Allahu akbar tina tanah dina tanah diciptakeun kajero tanah dibalikeun orang asalna tina tanah bakal asup ka jero dalam bahasa lain mah urang pertama keluar tina liang liang tanah geus liang doang orang pertama na keluar tina liang pakai tanah deui liang doang kemudian orang capek usaha nu ngojek nu tani nu karyawan nu guru nu polisi nu tentara nu kori nu jarama nu ngahikmat neangan duit gesang maraban liang ujung-ujung nama orang kabeh bakal asup ka jero liang orang asalna tina liang capek neangan duit gesang maraban liang ujung-ujungna bakal asup ka jero liang balik di hiji orang kabian asalna kaluar tina liang liang naon kiai liang hina oi dengekeun liang hina kenapa saya sebutkan liang hina fakta mengatakan cai kiih awewe kaluarna didinya geti men kaluarna didinya pektai keputihan kotoran kaluarna didinya betul ya Allah laju eta bentukna bagus ta jorek mang woi jawab bagus kenapa saya katakan bagus Allah maha adil dan bijaksana diteundeuna ku Allah pas palebah dinya coba lamun ditonggong dicocor soang ujianna liang hina tapi orang sepatan orang garuduk orang kosambi loba nu biak sawah biak lamping biak darat biak mobil gara-gara ngabelaan betul tak orang keluar tina liang hina pun asup nage ke ujungna bakal asup ka liang hina apa itu liang kubur manakala uban sudah mulai banyak bertabur pandangan mata sudah mulai lamur gigi sudah banyak yang gugur makan cuma kuat dengan bubur berarti sebentar lagi akan masuk ke lubang kubur oleh karena itu wahai orang garuduk sepatan dari Sabang sampai Merok dari Tangerang sampai Muaraang ibadah ulah sok diengkeeng sebab kabeh jalma bakal jadi bang lamun ibadah diengkeeng rempan besi paehna dirunyung tok naudzubillahi min sedangkan kuburan teh emang tempat kembali jasad urang ya Allah teh ibu
Ya Allah, terutama awewe mapan bu, cek kula mah berlebihan ngurus jasad, ngurus awak. Hei, hiji, kieu, Pak, punten ka Bapak. Kira-kira Bapak lamun dibelikan baju ku pamajikan, dipaketan teu ku Bapak? Hei, Bapak, dibelikan koper, belikan kemeja menang pamajikan, dipaketan teu ku Bapak? Dipakai, jajal-jajal, mamang melikan pamajikan baju. Mual, mau dipakai, mual. Komplain bae. Oh dibelikan koneng, LB kabeh bendera nu paeh mah. Waduh. Dicokot di ku salaki ditukerkeun hidung. Belikan hidung, berarti jarak ke kuburan dalam hidung. Dibelikan dituker warna ungu. Emang kami anak buah Pak Ismet, Kabupaten Tangerang. Waduh. Dibelikan abu-abu. Nyaho kami hidung, diberi abu-abu LB kami kecemek mah. Mual, laju model lagi geus moal katarima geus kulantara kitu sanajan lalaki salaki wajib mere pakaian ka pamajikan ulah mere baju jadina sasapaan sumpah aing daek sugih moal katarima geus bere duitna be 1 juta teh geus sang meuli bajuna 3,5 juta sang tiung 500.000 sang tas 750.000 pakaian dalam 350 kosmetik 750.000 sekali nyalin salaki ka pamajikan 12,5 juta setuju ibu-ibu tuh cek kaum bapak cekek be aing kiai ye atuh ari pamajikan menor masalah ki ka bawah hebat ieu saeta Titin saha anak pamajikan bos Alek. Oh atuh wajar tuh bos ieu. Coba pamajikan 11 sebelu. Atuh bisa lagi ke bojore. Cangcut bolong dipake keneh. Ditambal, bolong ditambal. Kuat aya 7 tambalan. Dipoek di pager deh. Ya Allah, sekdes lewat. Astagfirullahaladzim. Budak lain TV by TV berwarna orang cangcut berwarna. Oke saya tahu si Jenab saha pamajikan si Udin wah aja itu kabina-bina mata si Udin tuh ke bawah jore bener hampura Din hampura jasmani nah orang kudu sadar Pak ibu nu dibumule komo ibu-ibu Masya Allah eta ngurus awak mandi beda jeung mandi orang mang. Hei, mandi salah lalaki mah singkat karage. Perabot dengan hiji sabun doang. Kula mah terus terang pakai lek boy, sang beungeut lek boy, sang awak lek boy. Endek nyampo sampona beak. Atuh lek boy digesekeun jadi bae lalaki mah. Coba ibu-ibu nu rada geulis, rada gaul, rada sugih saeutik. Eta perabot manina opat mang. Opat. Sang beungeut sabun ekstrak alpukado. Sang awak sabun ekstrak bengkoang, sang buuk sampo ekstrak lidah buaya. Ke sang ieu mah lain teh mang sang ieu mah ye. Sabun sirih. Kok kieu nyaho bikang aing bukan mandina kos kitu. Repot kan ngurusan awak. Betul? Ya Allah ya Rasulullah, encan banget urang mah boro-boro make wedak. Kumis nyongkrok be teu ka urusan. Oh ya Allah kumis kuat nyabrang ke bibir Masya Allah nginum susu atau putih kabeh kumis ya kan Gusti Pangeran ya Allah kelek geus teu ka urusan cembro budak leutik lupat gawak bae boga aki-aki dicabak hei kunaon sia nyabekan penyen teh manu peking kula gitu tapi ibu-ibu deuleu ngurus banget ya Allah diwedakan putih banget ku wedak ya punduk nama kos dumbo iya kan halis ay pakai spidol tuh hayang rada beureum pakai blow on blow on bulu mata anti badai Masya Allah gelis hei ditinggalkan ku nyawa mah paeh ngaranna eta asupna kajorotan oh ari kitu mah kiai awak kula ulah diurus burunganan tetep ibu-ibu kudu ngurus awak ambe sehat ambe bugar ambe geulis ambe nyentrik geusang sae tadang dan geulis teh leh sohor salaki mah sesa sohor ari ngomong geusang salaki
je baju 800.000 sang undangan doang waya jeung salaki mah daster soek ayo segera tengah aku ayo ya berhubung salaki boga eta tuh eta bae nu diembat ya Allah sadaikeun kuburan teu aya kelas mang urang kiwari beda-beda kula disebut kiai pakaianna kieu budak SD putih merah SMP putih biru SMA putih abu-abu dokter serba putih polisi coklat tentara hejo roreng betul itu ketika masih hidup tapi ketika geus paeh ditinggalkeun ku roh maut ngaranna naon nu dipake ya Allah kain kapan bahasa serem nama pocong itulah seragam menuju akhirat yai kula emang eta bungkus mayit kudu putih baik itu ji teu wajib putih baik hejo menang teu menang kusaha silahkan kula boga dalilna silakan ngeboeh mayit pakai warna hejo los teu nanaon mah ngan kurang serem be pira ku budak pocong hejo nya kurang serem teh nya pakaian nu dibawa ya Allah begitu pae mah imah gedong moal digandong komodo dengdek mah ya imah kijena lecek wala mah bagus ya dibandingkeun jeung nu jore mah tong semenang ngatur coba aya jalema imah negodong tingkat paeh eta ilutan teu ka kuburan imah henteu atawa kuburanna di ruang tengah di jero imah teu sanggup bener teu sejuta teteh cinta mati ka salaki teteh paeh sanggup dikubur di hareupeun kamar teteh bo deuk ngising teu jadi dahar teu jadi ujian betul toh jasad bila mati ka roh hina ya Allah asup ka jero kuburan anu hina kuburan itu sama nu susah 2 meter nu sugih ge 2 ayo itu rumah masa depan kita tipe RSSSSSS rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah ayo bayangkan ge nu susah 2 meter nu sugih ge 2 meter rakyat paeh kuburanna 2 meter pejabat paeh ge kuburanna 2 meter betul punten ieu mah canya orang ngadenge kula jelema sugih paeh laju cek anak nate ki ngomong ke tukang gali kubur mang abah kula mah hartana miliaran hayang dibayar 90 juta ngoduk kubur bapak kula keduk nu gede nu jero didak pakai bondek cor aya nu sugih nu paeh gitu oh sabalikna jalema susah paeh cek anak nate ya bang abah kula mah almarhum susah teu bisa ngupahan mah mengeduk kuburan geus ulah jero-jero mah kajeun deet ya asal awak we dikubur suku nongol geh kajeun mah aya nu kitu tetep sarua makanya kula Ki Jenal Ki Baha rada melengek beberapa tahun yang lalu ada seorang artis ibu kota mun teu salah ngaranna Bunga Citra Lestari boga salaki ngaranna si Asraf paeh ta si Asraf mantas main futsal paeh di Jakarta dikubur di Karawang di Taman Pemakaman Santiago eta dikubur tidinya teh satu lobang kuburanna ratusan juta encan biaya per tahun pemeliharaan ya Allah pula aneh kok kuburan mual amat tidinya kok ratusan juta barang dideuleup videona emang sih tanah berbukit indah rumputnya hijau pohon-pohon rindang indah ngadenge beja dikubur didinya mah malaikatna balalager tololnya ya Allah hei dengekeun kajentin kuburanna di Kolong Awi tanpa batu nisan tatunggul ge eueuh geus pinuh kuruntah bahkan budak ngangon embe ge ngangon embena didinya tapi lamun penghuni kuburan eta keur di dunyana alladzina amanu wa amilus solihat maka jelema anu menghuni alam kuburna bakal dijadikeun taman-taman surga ku Allah taala amin tapi sebaliknya kajentin di semen di keramik di granit ari jalamana bajidor buang kawarah ke di dunia yang dirasakan ku ahli kuburna hareudang waduh
para ranas. Na'udzubillahi min. Makana wajar ketika anu ngadoa ustad maupun kiai, Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu fratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan si anu bin anu sebagai satu taman dari taman-taman surga, dan janganlah kau jadikan kuburan si anu bin anu sebagai galian api yang menyakitkan. Na'udzubillahi min. Terus capetan tuh atau wah doang iya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tah awak urang jasmani kembali ke alam kubur hancur dimakan cacing tanah. Ya Allah, ya Rasulullah, badan yang kita bangga-banggakan, anu dimumulai ku pakaian yang bagus, anu dimanja dengan makanan yang lezat, minuman yang enak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, ujung-ujung nama jadi santapan cacing tanah, hancur. Terkecuali para wali-wali Allah, para orang-orang yang mati syahid, anu mual hancur dimakan tanah bila tunggeh teu beukieu. Bu, hoi bapak hoi, di daerah Batu Ceper kula boga kasepuan di Kawidaran, boga besan Batu Ceper. Tah, besan nate orang Batu Ceper boga bapak sekian puluh tahun yang lalu meninggal dunia. Kemudian aya proyek pemerintah, terpaksa lah kuburan eta digali. Kena proyek, dik dipindahkeun tulang belulang. Ternyata 30-40 tahun dalam kuburan, begitu digali ternyata utuh kain kapanna, utuh jasadna. Ya Allah, syahid berarti. Ditanya apakah ieu tukang ceramah? Lain. Apakah kori kapanggil kade-kade itu? Lain. Apakah ieu loba santrina ratusan? Henteu. Apakah tukang tahajud? Ih, pukun loba hees. Apakah tukang sodakoh, orang kaya yang dermawan? Boro-boro. Ari geus amalna naon atuh ge ieu? Cek anu nyaho tukang magahan budak laleutik ari magrib. Heuy. Tukang magahan anak urang lembur ari mantas magrib teh. Ngejah, ya Allah. Beja berba, beja berbaba. Beja berba, beja rebi, babi, baba makan babi. Beja berbabe jarebi babi, beja berbabe pasebu babu, babi dimasak babu. Beja berbabe jaberbaba, beja berbabe pasebu babu, enggak ada babi baba ngambat babu. Tukang magahan taturutan, tukang magahan Al-Quran, tukang magahan juz amah, ya Allah, utuh jasadna. Alhamdulillah, berarti tekatik tenar-tenar, tekatik viral pilar jadi ulama, lamun ngajar budak latik bege dengan keikhlasan yang 100%, jadi syahid dulur. Wajar sih jadi syahid. Ay, abah sepuh Cilongok, abahna Abah Uci, guru urang, guru kula. Ya Allah, lamun datang tamu ustad, tukang magan budak di lembur hari magrib, naon disebutna? Nitip ya Allah ka pamajikanana Ibu Hajah, Yayah Nihaya, ya ngejo, meuli lauk, aya kiai gede, gitu, barang joji, ya ustad anu, ustad eta, laju dahar jeung para ustad, begitu balik ustad, cek ibu Cilongok, bah. Mana kiai gedena ari tadi udah harjeng kami jeta mah ustad deh motonya eta kiai gede nu kos kitu tah nu tukang magahan budak leut nah nu mantap jadi syahid emang belenak ieu mah budak leutik mah heueuh capek ke sangka kelek-kelek duit hararese komo nununer wadung mah pan begitu dibentak pan malotot da ka beungeut ustad enak pan nek ditwampiling bos dilaporan ke polisi pan kuari mah. Nah guru SMA kepala sekolah SMA BG di Cimarga Lebak
ngaplek budak nuker ngarokok di sekolahan pan urusan jeung polisi di kuari mah bararingung jaban zaman aing sakola mah budak eta digaplok ku guru babeja ku bapak wah ku tampiling ku guru ditabahan ku ya aing nambahan sekali digaplok deh ulah sok memajakan anak pasrahkeun ka guru betul ieu mah ngemanjakeun anak lamun kitu mah ngising emas karak manja jadi menggisina tai sarua bae mending lamun gedena bisa ngabakti ka orang tua lamun ngalawan ulah sok ngamanjakeun teuing ka anak betul ya Allah ya Rasulullah lanjut ke mana hadirin jamaah rahimakumullah tuh sing sadari awak ujungna kitu laju kumaha kieu ulah diurusan awak ayo urusan muriang ubaran kenapa sebab jasmani awak urang merupakan kendaraan rohani urang contoh hate tia rohani hayang ngaji jamihan jeung Ki Zainul Arifin jeung Ki Zainal Arifin ya tapi awakna gring kira-kira datang tamual ke pengajian moal rohani sehat mun jasmani teh sehat moal datang ke pengajian sabalikna jasmani sehat ngopi 4 gelas setengah rokok ngejus-jus manggul pias setengah karung ngederak-deg bae motor kiu tapi rohani na ya Allah ente hadir mual datang eta awak betul gas nomor kedua nu aya di diri manusia adalah rohani apa itu rohani jiwa inilah yang kita harus bangun makanya ia para wali-wali disabak ku berbagai penjuru di zarahan sampai rela nabung demi hayang zarah keliling Jawa betul sampai nyewa odong-odong nu penting datang ke Banten ya Allah kenapa sebab mereka para wali-wali terlebih-lebih pemimpin aulia wali kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang hatinya bersih hatinya sehat alhamdulillah sehingga geus maot nage masya Allah bagaikan orang hidup deuleu di Cilongok Abu Yadim Yati jeung Abu Yauci masya Allah jalamana tos teu aya di lingkungan urang tapi bisa ngahirupkeun ke jalama nu hirup keneh kuari tukang parkir hirup supir bus kula isuk-isuk nyaba ka Cilongok aya perlu ka banto geus 10 bis nyaba ka dinya berapa perusahaan bis anu menang keuntungan dari zarah ka para wali dan tukang sendal, tukang emping, tukang cendol, bakso colok, masya Allah. Sebab kuburan karamat. Hari orang mah kuburan kuramat. Nu ngajarahan. Ya Allah, si Udin boga anak si Alek. Begitu si Alek lulus SMP, bapaknya si Udin teh apa berhubung jadi yatim kadak lulus SMP eta si Alek berangkat merantau ke Jakarta 15 tahun tuh balik-balik barang boga jodoh boga babene si Veronika nah orang itu orang Sumatera kawin karak inget ke abahna ya Allah ya Rasulullah aing jarah lah ke abahna gitu datang ke taman kuburan ke kuburan abah aing belah mana ieu nya lajuna man teu jadi jauh kuburanana pohoan datang ke RT Waalaikum salam tengat ka kula teh ke setengah di sana ya Alek anak Udin oh masya Allah si Alek geus ketengat ya Allah di mana bae Mas ya 15 tahun 17 tahun di Jakarta laju aya naon ditumben ka imah urang kieu teh urang deuk jarah ka bapak tapi urang pohoan kuburan bapak di mana meureun teu kapanggih masya Allah atau coba tuh kirim Sherlock tuh ke Abasia tuh ge ya Allah coba teh sugat RT mah inget hayat ke kuburan asana tangkal kadongdong asana melek gitu oh tuh kalau pan ke SMP kene kurang pati peduli pokoknya mah kadongdong becirina orang ngane RT na getilo ke kuburan orang bener ke ieu deket tangkal kadongdong di kuburna teh si Udin ngan kadongdong eta dituar laju melak di belah ditu tuh nah iya kadongdong nah iya kuburan bapak sia ya Allah ya Gusti Pangeran geus kitu lain geura celek ka kuburan berhubung teu ngaji pan teu bisa jarah-jarah acan pan hei jarah eta nyaba
asal nyaba be ke kuburan kolot, nyaba be ke kuburan guru, eta zarah. Ngunjungan jarah teh ya. Ya berhubung bagus sih area rumah sabodo mah. Balik heulanan. Datang ke Mamang Ustad Baha. Assalamualaikum. Salam. Kolotra nu ti mana Kak? Mang Ustad Baha ya Alek teh Alek. Gitu. Ke Alek mana? Anak Nurdin. Ya Allah, siang geus gagah amat. Emang si Heru di mana bae Lek? Di Jakarta usaha. Laju enak nih tutupenan kieu tad. Antar urang jarah yeuh ka abah urang. Emang saya bisa jarah? Atuh bisa sih jarah mah. Maksudna atuh biasa bae sok diantar ku ustad. Cek Mang Baha cocok ieu proyek. Diomek ku aing. Lek ieu nya zaman kuari mah geus modern jadi gerudug. Maksud ustad jarah teh ya mun minta bantuan ka ustad aya 3 paket. Paket murah, paket menengah, paket komplit. Maksud ustad kumaha ye? Paket murah hadorot Fatihah 2 kali, kulhu 3 kali, pira pira sakali, Fatihah sakali, ayat kursi, laju ngadoana ge pidun hasanah, pilah hasanah doang. Paket sedang kumaha nu sedang? Biasa tahlil 165, hadorot Fatihah 4 atau 6 kali, doa tawasul ahli kubur. Nu lengkap Yasin. Tahlilna 2 balikan. Doana ge kadua-dua kunut 2 ngising di bawah kurang. Terserah yang paket mana. Laju aya urusan saja tante. Jelas lah ya urusan. Paket sederhana 100.000. Paket pertengahan 300.000, paket lengkap mau gope. Cek Mang Baha dina hatena, iya kan bos pasti nyokot paket lengkap. Kayak kita balik deh, paket murah seberapa paket murah? Cepet. Paket sedang 300, komplit 500. Kayak. Boga tante. Tad, men aya gocap. Cek Mang Baha jauh ka sugih aing. Saya tarik lah, naik gitu daripada nganggur aja lah. Wancang naik motor yang datang diuk. Langsung be Fatihah. Fatihah. Illallah. Amin. Dalam mamat. Hajat ngaranna mamat. Mamat kerhajat birahmatika arhamar rahimin lah gocap ieu. Ya Allah, tapi moal kitu insyaallah ustad meta mah kelulucon be. Hadirin jamaah rahimakumullah. Toh wali, kenapa? Sebab hatinya bersih, jiwanya hebat. Makanya lagu Indonesia Raya tengah ge. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Breng. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Breng. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah kapanggih. Balik deui, bangunlah. Tuh, pinter teh pengarang lagu, pas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa heula bangun. Sebab di zaman sekarang Indonesia bukan kekurangan orang pinter, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Tepuk atuh, cari cing bae teu konek. Aing mah ting-teng keprok atuh. Indonesia tidak kekurangan orang pinter. Tiap tahun Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, berapa ribu sarjana keluar jadi wisudawan setiap tahun. Mual kurang jelema pinter. Tapi
tapi jalma nu jujur hese. Betul. Kula ingat bae cara Ma MZ gitu. Jadi menteri kehutanan bukan menjaga hutan, malah jadi orang hutan. Pinter tak MZ. Ya Allah. Oh, ya Allah. Bajing paling jahat maling kelapa. Itu bajing. Tapi kalau bajingan, aspal diembat, besi dihakan, jembatan dileglek. Pinter tak MZ ngomong. Ya Allah, ya Indonesia tidak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Orang puyeng mah ngadenge berita di televisi, kedeng-kedeng koruptor, kedeng-kedeng korupsi. Aja sakedeung keluar deui bepan. Ditahan pakai rompi oren teh. Urang moal kabeuli mang rompi eta moal kabeuli miliaran eta. Kuna moal kabeuli? Teu bisa korupsi baru korupsi naon ge. Paling nyorok sandal batur. Ya kan? Ya Allah, ya Rasul, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Sebab hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun badannya tidak seberapa ganteng, tapi rohaninya, jiwanya bagus, mulia eta jelema. Punten, presiden kita yang ketiga. 1, 2, 3. Nya ka Pak Gus Dur teh ka sabaraha eta? Geus Pak Gus Dur bela. Pak Gus Dur, maaf, secara fisik kurang sempurna. Tunanetra, bener, makanya jadi presiden Indonesia ngen 2 tahun ge kurang, langsung titah mundur ke DPR. Lawan bahasa kasar mah, Gus mundur dari kursi presiden. Cek Gus tuh, jangankan saya mundur, maju aja dituntun. Ayo, ya Allah, tapi kan hebat, dipuja-puja ku masyarakat. Tadus bini mah kula jeung Gubes Cilongok pernah jarah ka makam Gus Dur tiap hari, tiap saat. Kosongna eta makam Gus Dur dari orang yang ziarah. Bahkan dalam satu riwayat diimpikeun ku muridna, eta Gus Dur Masya Allah dimulai dimakamkeun sampai berbulan-bulan can kadatangan ku malaikat mungkar nakir. Kenapa? Sebab ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, langsung dijarahan, tidak henti, dumaca sholawat, dumaca Al-Quran, eta malaikat mungkar nakir, mual waka datang gesang pertanyaan mungkar nakir dalam kubur, mual nunggu kosongna. Makana Gus Dur berhubung can datang keneh bae eta malaikat mungkar nakir, makana lah keluar heula nyaba ka Pak Harto. Ya Allah, ya Rasulullah, cek Pak Harto, Gus enak zamanku toh. Wah, wafat luar biasa. Gusti, kenapa mereka hebat? Iyalah jiwanya murni. Gusti, ari urang mapan loba penyakitan, mana ngebuadag penyakit rohani. Hei, penyakit jasmani mah mual menyebabkan jelema masuk neraka. Urang can urang ngadenge ti kiai mana coba anu nyaritakeun kieu, hiji jelema asup ka neraka gara-gara di duniana boga penyakit darah tinggi. Wah, lamun aya kiai nyebutkeun kitu stres tak kiai. Wah bejana jalma asup ka neraka gara-gara boga penyakit stroke. Wah penyakit jasmani dari mulai gagal ginjal, hipertensi, naon deui? Nah, serangan jantung, infeksi, impotensi, peluh tamah. Gula darah, asam urat mual nyebabkeun jelema masuk neraka. Tapi penyakit rohani menyebabkan jelema masuk neraka. Mana modelna? Hiji penyakit jasmani sombong. Dengekeun. Hiji penyakit jasmani sombong. Hei. Hei. Urang Garudog, Bapak Ibu, nyaho ka Firaun. Nyaho tante ka Firaun. Kula ge henteu. Tapi pernah ngadenge Firaun, mang pernah ngadenge ngaran Firaun, pernah. Pertanyaan eta Firaun jalama bener ta jalama tolol? Jalama jahat. Sombongnya na. Ya Allah sebab nyana gagah aya di nyana mun gelut tilok eleh. Tisen onam petinju kelas dunia kelas berat nyorang keleh ku Holipin. Asana baheula kitu. Firaun tila leutik sampai dewasa sampai kolot mun gelut can orang eleh menang bae. Nomor kaduana Firaun mah tilok gering mang sehat bae sales mah ge tilok Firaun mah. Geus beusi urang Garudug aya bapak-bapak orang Garudug can nyorang sales mah acan selama hirup rempan aing mah. Beusi turunanana doang.
Eta Fir'aun sombong, bahkan ku gara-gara nyana gagah, ku gara-gara nyana kaya, sampai ngaku jadi pangeran hayang disembah-sembah ke seluruh rakyat masjid. Apa yang terjadi? Endingna ujung hirupna modar ngerebak di Laut Merah sampai jasadnya ditemukan kan, keluarga tulang belulang ayat di mumi. Ya Allah, saking jahatna Fir'aun, ya ulah-ulah orang Islam, orang Yahudi ge moal aya, ya orang Islam, orang Garuduk aya nu boga anak incu lalaki dibere ngaran Fir'aun, aya tahu. Lamun aya serem oge emangnya. Begitu asup SD di absen ku guruna, Fir'aun, siap. Seremnya. Ulah apa sih yang menyebabkan sombong? Sombong ku gara-gara harta. Ya harta lamun dipakai benar, lamun dipakai infak fisabilillah bisa ngasupkeun jalma ka surga. Tapi sebaliknya harta bila mana dipakai sombong, doang si korun, ja sombong, ja pelit, ngerebak. Naudzubillahi min. Geus nu sugih ulah atau kamu nu susah mah. Balik ieu mah ya. Sugih onam sombong ge rada deres sombong ge ari sugih mah. Ieu jelema sugih di geruduk ye. Laju aya gotong royong di masjid. Rada nyombong satik tunjak-tunjuk terjadi masalah sih. Din tata sia kade ieu anterkeun itu. Tata angkut pindahkeun hadi. Itu bawa kade itu tuh. Tunjak-tunjuk doang nu sugih. Ya, sombong sih sombong tapi wajar lah. Sugih, jajar-jajar nu susah tunjak-tunjuk. Disepak sia ku DKM. Hiji ulah ieu mah obong-obong sugih, bu sawahna 16 hektar. Kontrakan 70 pintu, mobil 4 unit, imah 3 tingkat, tabungan miliaran. Bau lempang lagi sombong jasa. Suku di Garuduk keneh, dadang geus di Jati. Kedua yang jadi sombong adalah jabatan. Eta Fir'aun kugar sombong ku gara-gara jabatan, ngerebek hina ngarana. Nomor katelo ilmu ge bisa jadikeun neraka, mang ilmu ge lamun dibawa sombong. Abong-abong eta kiai, abong-abong jadi ustad di lembur, abong-abong jadi sesepuh, eta masyarakat kudu cium tangan beka nyana. Aya karege nu kitu karege, aya karege. Eta mun batur sasalaman ka nyana, batur macan ngangkat leungeun nya mas nyodorkeun leungeun beti heula kieu ya. Aya karege ustad nu ka situ, aya karege. Widi lamun teu cium tangan we melotot teh nyana. Jak kula mah bapak, kula mah mamang, teu hayang dicium tangan ku bapak-bapak, kula mah embung. Kunaon tambung? Sok kacocok kumis teh. Congkrop teh kumisna Pak. Ya Allah, ulah sombong. Kedua penyakit hati ya, leungitkeun ya supaya orang rada deket-deket kawali begitu diaku ku wali. Amin. Nah, kaduana ulah hasud. Tetangga meuli mobil. Mudah-mudahan tabrakan. Laju bener mobilnya ngubrus HDG. Hasud berarti. Hei bu, jelema hasud mah hirupna moal aya ngeunahna moal. Semakin nu dihasudan jaya usahana, semakin maju karirna, semakin jengkel nu hasud mah. Bener teu? Ieu mah tetangga meuli termos ya nu ngagolak. Dulur meuli kulkas nya nu nirisan. Tetangga meuli mobilnya naik ambulan. Dulur ngarono pas imah 2 tingkatnya di opna di rumah sakit Pak Haji. Ya Allah, dulur naik pesawat Garuda umrohnya nama naik kurung batang pan paeh teh hirup-hirup. Ayo. Ulah hasud. Nikmati cek MCT mah kalau kita makan roti jangan ngahaya. Kalau kita makan singkong jangan menghayal roti. Kadenge. Urang akan dangder enggeus nikmati beda dan ulah ngahayal roti. Sebab mun urang keur ngakan dangder ngahayal roti eueuh dangder moal kasangeunah jahat teh di roti bae. Enggeus nikmati bae si roti. Betul. Urang boga motor enggeus memang nikmati motor ulah ngahayang mobil. Sebab urang naik motor ngahayal mobil teh gablekeun motor nunggar mobil. Bapak-bapak boga pamjikan kuru enggeus nikmati bae nu kuru mang. Ulah hayang nu denok. Sebab boga pikang guru diparende ongko hata nu denok bae nu denok nu kurut tambah rasana. Mun bapak boga pamajikanana lintuh gede eta nikmati paket lengkap eta. Ulah ngahayal kanu langsing. Sebab lamun ngahayang kanu langsing ke nu langsing nu gede sakitu gedena rasa.
lamun sanggup mah mamang atau eta nu langsing boga nu gede boga ada sanggup sih ya beak ka koprak. Hadirin jamaah rahimakumullah ulah hasud kaduana ya dengekeun sering kula cara make sabodo amat bosan-bosan lah ya supaya menghindari dari hasud dunia teh mang ulah sok neuleuh kaluhurun urang ya abah Cilongok ngawasiat naik ke santri ya kasih hai santri lamun sia boga mobil lamun sia boga motor ulah sok ngobrol jeung boga mobil engkena sia hayang mobil ngobrol jeung boga sepeda gitu anu boga sepeda ngobrol jeung nu leumpang gitu boga imah gedong sederhana ngobrol jeung imah tihang kayu bilik gitu kula ya lamun neuleuh babaturan kula Ki Pudoli Ki Jamaluddin Ki Badrul Salam Ki Toib pada recok enak kula lamun neuleuh nya imahna bagus mobilna Pajero terbaru bahkan Alphard segala belian tanah hektaran batur ya Allah kula mah ya Allah ingat ka paeh beta tadi lah japaeh mah dikubur ngan 2 meter ieu ya Allah makanya kula mah teu meuli sawah hektaran tak ingat ka kuburan bae duitna ongko eueuh oh kula enek tah lamun ingat ka dinya nama ya Allah imahna baru imah kula manjaleutik jahendep lawan lagi hampir sundul kudu jangkung mah tapi kan kula ya Allah geus neuli nikmat nu eta be syukuri apa nikmat nu hendep kanu handap maksudna hartina kieu ya lah aing boga Innova tah geus jadul Innova ge ka Haji Jenal nya Innova tahun 2015 lah kula neuleuna henteu neuleuh Pajero henteu alhamdulillah aing boga Innova ya layak kene lah daripada carry hararuras ASEAN deh cek no carry alhamdulillah aing boga carry asal mobil we nu penting ulah kahujanan bener teu daripada motor tuh lain motor kajintin Kawasaki Ninja 60 juta waya hujan balangsak aja cek boga motor alhamdulillah yang boga motor bisa sulap selip keur macet na tere datang ke tempat tujuan daripada sepeda kita suku ngagutek bete eureun capek laju cek boga sepeda alhamdulillah yang boga sepeda ngeunaheun boga sepeda mah moal ditilang polisi tekatik pakai helm tekatik bayar pajak per tahun irit ka bensin boros ka kejo daripada lempang suku coba lempang suku mun kacocok paku karatan tetanus rumah sakit urusanana tadi cek lempang suku alhamdulillah yang bisa lempang suku kayaknya anggap ya olahraga pembakalan kalori dan lemak dalam tubuh sehat jasmani daripada si Udin tuh diuk di kursi roda kena setruk can cager-cager aja si Udin teh setruk alhamdulillah aya mah kena setruk ya dahar mah jang ngeunah bae daripada si Junet tuh paeh teu hirup-hirup deui teu ngeunah pernah lain iya mantep kan biasanya iya kula mah ingat bae cara mah MZ salugu-lugunya seorang suami saandiep-andiepna seorang salaki bisa jadi garong kelas atas bisa jadi koruptor kelas kakap lamun selalu dikompor-komporan ku pamajikan anak kak ari kakak dagang limbah sabaraha tahun atau aya 15 tahun mah kunaon teh heueuh jeung si Alek mah tuh karak 7 tahun geus kabeli Pajero ari dewek 15 tahun teh beuli kari-kari acan atuh kumaha beta atuh kudu kumaha tuh atuh nipu tengah bohong tah waduh masyaallah mang boga pamajikan kitu mah tuker tambah bae mang ya dengekeun sarwiti sarmina sodia bahkan lamun salaki tara-tara ti sasari biasa sebulan mere 3 juta ieu mah mere 8 juta kudu ditanya ku teteh ha biasana ge 3 4 juta pan ieu mere 8 juta kula mah curiga meunang ti mana ieu kula mah teu hayang dibere gede ari meunang haram mah kitu karakter boga istri solehah kitu mah lamun can paeh ulah waka dikubur betul geus balik deui hiji ulah sombong kadua ulah hasud eta be ya Allah katiluna ya Allah nah toma ieu penyakit toma ieu cukupna geus dicontohan ku Nabi Adam alaihissalam ketika dititah ku Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam bulan cicinglah sia jeung pamajikan sia Siti Hawa di surga laju hakan sang sia kabeh naon buah di surga hakan kabeh ku sia mangga terus ngencing kadaya buah khuldi mah ulah di deketan
Kesingkat kata cerita dasar skenario Allah ndek nu khalifah di bumi berupa manusia ayeuna kan Siti Adam jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa ngakan huldi geus sampai tadi anggeus be sampai cepat Nabi Adam ngakan dua cenah cek guru ulama ngakan dua milak di ti corona di depot langsung turun ke handap jadi peler eta cek guru kula sejarahnya kitu eta huldi eta makanan mereka sintrek senep berageta mang ya Allah makanya eta lamun pemain bola teh nya pemain bola tendangan bebasnya ieu nya kalau neuleuh nya oh busi kena bola lamun pemain bola putri ieu nu ceklan susu nya ari si Dono mah lain deui eta Dono teh ya main jeung putri ari nu putri mah nu 10-an nyekelan susu arinya nama endek nyekelan susu aing lalaki busi ketembak endek nyekelan ieu itu nyekelan ieu tapi inget bae kula film Dono tolol ya Allah Siti Hawa ge ngakan dua nyelak di tikoro di dalam turun ka dada jadi dua tahul de eta ya buah hul de eta bikang lamun uetan kurang resep ih ya geus mah kuru uetan atuh kurang resep lah disebutnya kutilang darat apa itu kutilang darat kuru tinggi langsing dada rata ipan yang ngaji ka diri geus puyang aing ya dek dieureunnan kagol ya lamun can lamun teu anggeus ih gara retek teu anggeus mah ih mendingan anggeus bener teu ya Allah ayeuna apa ku gara-gara teu cukup ku makanan-makanan surga tetap huldi ge dimakan ayeuna terusir dikeluarkeun di surga ditundun di bumi dengan cara terpisah Nabi Adam di India ya Allah Siti Hawa di Jeddah Arab Saudi bertahun-tahun teka panggih mandi apa sedina jalama karak aya duaan perpisah meureun saling teangan saling gerokan meureunanya ya Allah cek Nabi cek Siti Hawa teh meureunanya Kang Adam di kos nang layar tancap teh baheula cek Nabi Adam Neng Hawa bu di bawah angin dia suara sambil ngadoa ke Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amin ya Allah ya Rabbal saling mencari akhirnya dipertemukanlah oleh Allah di sebuah padang yang luas yakni padang Arafah di satu bukit kecil namanya Bukit Rahmah barang kali Kang ada lompat temburnya stres saling sabar berpelukan betapa indahnya pertemuan Nabi Adam Siti Hawa berenanya Allahu Akbar tuh Gusti Pangeran terusir ieu urang ieu toma ieu cukup nah hirup geus boga motor Supra hayang PCX geus kabuli PCX hayang boga mobil Xenia geus boga Xenia hayang Pajero geus boga Pajero hayang Alphard tungtuna alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir moal eureun bener teu kok mau ibu-ibu mah eta tas be kok aya 16 tas ya Allah sang undangan nu ieu sang arisan nu ieu sang muludan nu ieu beda-beda eta aing nyaho jasa nyebikang aing tas nu loba jasa ja ari urang mamangnya baju sang ngariung nu ieu sapa poe nu ieu undangan nu ieu iya kan teu eureun Masya Allah tungtungna nu turun kaya sebab jelema lamun nuturkeun memenuhi kabutuh atau gampang jaka butuh jelema dahar paling sapiring setengah eta ge kelas dumbo ya Allah pakaian atulah 3 setel ge cukup saminggueun kendaraan atuh sesuai kebutuhan be sih mobil osbat ge doyok ti dieu ka raja datang tapi imah atuh asa ulah kahujanan kapanasan be sih pamajikan teu kudu nu geus-geus asal aya etaan be sih bener tapi kenapa kita rumah pengen mega kendaraan pengen mewah makan pengen enak pakaian pengen bagus pengen nyentrik nuturkeun kahayang tungtungna kahayang bener teu kula mah ingat bae budak leutik pengemis di perapatan lampu merah
ti isuk sampai dohor karak menang duit 20.000 receh kabeh kan 2.000-an 1.000-an. Ya Allah mujina lapar ndek ka warteg meulek kejo 10.000 mah asal aya bejeng dengan naon ta begitu ngodok 1.000 acan orang kantongna bolong nyek. Ya Allah ya Rasulullah ceurik di perapatan Ki Jenal datang. Dek kenapa nangis dek? Aduh Bah Haji, kula ngemis tisuk menang 20.000 orang kantong kula bolong atuh beya kabeh. Oh, berhubung Ki Jenal mah barahan. Modok kantong. Ya tong 20.000. Curik di bae. Tong kunang sebenarnya 20.000 ke panceurik bae. Mun itu teu leungit mah 40.000. Oh, jadi hayang 40, nyokot deh Ki Jenal 20. Tah, jadi 40. Curik deui. Weh, kuno saya cerikan apa? Munu itu telengit mah 60.000. Ki Jenal langsung balik sampai asar beak duit aing. Betul. Tung nah makana nah orang ibadah engke bae cenah mun sugih pagon. Moal. Contoh si Titin parawan keneh. Sakolah henteu, mesantren henteu, kuliah henteu, gawe henteu. Diajak ku Bu Haji. Tin, alang cian jadi pengangguran ngaji jeung Bu Haji. Yuk. Lah Bu Haji izin pan parawan kene. Kebe mun boga salaki karak ngaji. Alhamdulillah boga salaki meunang samur-sampur. Tin, geus boga salaki cenah rek ngaji jeung Bu Haji. Iya teh pan bulan madu mah Haji. Kira aku laju ngaji be honeymoon lah gitu. Beres 3 bulan disamper deui. Tin, beres meureun bulan maduna cenah rek ngaji jeung Bu Haji. Ih keur ngidam puguna nyiram enak bae caciduh bae tuh. Oh laju irah ngajina kebe lamun si Otong atau si Nok lahiran gitu. Oke deh baru begitu lahir sabulan 2 bulan disampetin cenah dek boga orok mah dek ngaji. Ih Bi Haji deui atuh penyusuan piraku di majlis ararisin. Kebe lamun si Otong geus disapih karak kula ndek ngaji masyaallah. Nah gitu bener geus disapih 2 tahun disampertin si Otong sapihnya geus cenah teh ilo ngaji yuk ngaji minggu hareup. Ih kula keur nyiram deui bos. Ndek iraha ngajina sia Titin. Ayo. Nah hadirin jamaah rahimakumullah mangkana ulah aneh para wali-wali Allah nya ulah-ulah keur hirupna maot na ge doang nu hirup tempatna dikunjungi. Hei ulah-ulah makamna, ulah-ulah pusarana, ulah-ulah kuburanana, patilasanana patilasan urutnya nangiuhan gitu dikunjungi ku jelema. Ilah kenapa? Jasmani rohani nah bersih suci henteu hasud henteu tamak henteu sombong henteu ria. Tuari kan ria ya tuari sabar ria naon bae ge direkam asup TikTok bener. Hai guys, saya ada di depan Ka'bah nih guys, lagi umroh yang ke-14 kalinya ya, semoga umroh saya mabrur ya guys. Dibalas kudur dari garudug gambar jempol sip ria. Ayo kiwari betul komono pamer body pamer beungeut mah masya Allah geus acak-acakan kiwari acak-acakan. Makana kun kal belut wala takun kal cacurut. Jadilah kau belut. Mana belut? Sapa poe sapa peuting cicing diletak ketika diurak ku kula pakai bangkong leutik teh nya. Tak resep eta manguratna. Bersih. Padahal sapoe penting cicing diletak tapi begitu dicabut letak saeutik ketika can. Begitu juga manusia anu yuni belut kajentin cicing di tempat maksiat, cicing di tempat dosa, zaman sakieu hancurna lamun rohani na sehat. Begitu dicabut ruhna bersih tanpa noda. Amin ya robbal wala takun kal cacurut. Ulah sampai sia kos cacurut. Kumaha cacurut? Cacurut nanggeus ka mana meureun bauna dihareupeun aya keneh bae. Jelema nanggeus modar sekian tahun yang lalu tapi kejahatanana masih diingat-ingat ku masyarakat. Cacurut. Sakali deui contoh hiji di lauk
cicing di lautan yang asin. Eta lauk asin tentu. Henteu mun hayang asin kudu diuyahan. Kenapa? Ikan diam di air asin bertahun-tahun tapi henteu asin sebab laukna hirup. Ayo, hirup laukna. Laju. Kun sok hees tatilok lauk teh. Bu, lari lauk sok hees tatilok. Deui lebih di akuarium leutik teh anja sapopo saputing tilok hees. Kunaon eta lauk tilok hees? Sebab kasurna basuh. Bisa nyana hees di ubin. Langsung seterusnya teh hudang-hudang paeh teh. Kenapa ikan diam di air asin tidak asin? Karena dia hidup. Tapi kalau ikan udah mati, kumaha nu masakna ndek di asin jadi asin, ndek di amis jadi amis, ndek di semut jadi semut. Betul. Begitu juga manusia yang hatinya hidup meskipun cicing di lingkungan bagaimanapun tetap mual kabawa ku lingkungan, mual kabawa ku sakaba-kaba. Tapi sebaliknya bila mana manusia hatena mati atau kumaha lingkungan. Cicing di tempat judi, itu jadi gembong judi. Cicing di nggon jablay, jadi gembong jablay. Cicing di tempat jaipongan, itu pangharupna. Ya Allah terbawa lingkungan. Terakhir nomor katilu di awak orang adalah amal. Sangsa amal lamun roh kapanggih jeung hadar Allah wa inna ilaihi rajiun. Lamun jasad kembali ke jero taneuh hancur. Lamun amal kembali ke diri orang, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Apabila amalna bagus bakal kapagi ganjaranana, apabila amalna jore bakal kapagi siksaanana. Melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. You understand? Yes. Mudah-mudahan be amal orang anu katarima ku Gusti Allah. Urang ngadoa ka Allah taala, doakeun guru urang Bapak Zainal Haji Zainal Arifin, mudah-mudahan panjang umurna, berkah ilmuna, manfaat ilmuna, sing diseurkeun jamaahna, mudah-mudahan anjeunna ka surga, urang ilmu nuturkeun ka surga. Amin ya robbal. Urang ngadoasan kabehan, mudah-mudahan urang paranjang umur bari ibadah, ditetepkeun iman Islam, sehat jasmani sareng rohani, lancar usaha barokah rezeki, rumah tangga urang sakinah mawadah warohmah, anak-anak urang jadi soleh tur soleha, ulah waka dimautkeun ku Allah sameme urang bisa tobatnya. Alhamdulillah Pak, Ibu, orang Balaraja mah, orang Tiga Raksa, Taci Sokak, zaman-zaman kuari ya, alhamdulillah sancan paeh teh rata-rata tobat heula bae mang. Tobat bae heula kan anu saminggu tobat. Nanti lo poe di rumah sakit tobat Balaraja gitu. Ih can ngarti keneh bae aing. Nah, ketika orang maut dalam keadaan husnul khotimah, yuk Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah kabubar urang ngadoa pangaminankeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ashruna yaumal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ya Allah ma'al anbiya. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu laka bijahin nabiyyikal karim wa kitabikal azim wa ismikal husna wa kalimatika tamah wa bikaramatil auliya, khususan bikaromati Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bima'unatil ulama wa bidu'ai salihin wa salihat an taqdiya hajatana ya Allah wa tu'tiya su'alana fil ilmi wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berhubung ia acara haul wali, orang baca sholawat ibadah Allah rijalallah ya. Ala ladhi rasulillah salatum salamillah bi'abdil qadiril wusla ilal maradha ya Allah ibadallah.
Allah aghizuna li ajalillah wa kunu nana lillah azana Allah bifadlillah wa ya qatab wa ya Jabwa ya sadantu ya babawantum ya ulil albab ta'alawang surulillah salnakum lakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah fa ya rabbi tintahaqaq li isyarati asatati bisyarati wa yazbu waqtuna lillah bikasbil hujbi'an ini wa kashbil ini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi inda Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa'fu anna ya karim ya alil ya kabir ya sami ya bashir ya latif ya khabir ya farij alham ya kashifal gham ya man li amdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapihatur hatur nunjang hampurana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.